Aduh, aing hayang gawe keresep gawe hujan. Aduh, tungtung nama jadi tunuh jeung hoream dia tuh dek balik pasti jibruk. Sebenernya mah teu nanaon eta ge jibruk mah dadek balik paling disalin ngan eta ku jangar. Anu jadi bingung teh urang teh eta jangarna gitu. Kamari ge jangar jeung lieur pasea komo ayeuna ye hujan ye. Kadang-kadang mah si jangar jeung lieur teh sok diadu. Anu bingung teh eta di antara dua eta urang mah hese misahna. Coba lamun geus jangar saha nu rek misah? Sok ku di dinya. Coba lamun lieur sanu dek misah matak jangar jeung lieur diadu nya anu misahna mah hiji-hijina mah iwati ku paramek jeung bintang 7 pan bintang 7 mah dikeun pangkat panggede nah atuh so nya kitu lur tiap di mah sakitu we da ieu mah sekilas info gitu teureui haresuna yuk assalamualaikum abdi tetep lah pokona mah tip